Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum. Nyangakeun banjir getih di mumunggang pasir. Biasana Superman. Kamari teh kanca parantos dugi ka jebrot teu salah deui ngahanca dada. Wigana ngahanyu nusa terus ngagerung koleap blak bae badana ngabebengkang. Duit kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Ayo urang deui geus montong epes meer. Wisena nangtang. Tapi teu gana-gana neruskeun panarajangna. Manehna kalah ngajega we dina tandang sayaga. Pasti dulu setan. Montong wakang umar sungut dulu. Wigena bari ngagentak kagurinja. Ku kitu teh mah. Manehna teh murid ka dedeuna Bah Jayatun. Piraku we ujug-ujug boboleh mah. Harita ge ari celegedeg manehna nangtung. Geus teu make tatapasini deui. Sabrut we. Manehna miheulaan narajang. Bari amarahna mah geus teu kudu dicaturkeun deui kumaha ngabebelana. Ngan bae wisena oge teu cileureun. Gelat. Manehna nyingcet. Atuh. Pepetean wigena benang diketing. Jadah sia. Wigena nyarekan. Pilek manehna nyero ngatuhu. Bareng jeung eta sebrut perep kenca dek ngabentur cukang irung. Tapi wisena rikat ngelebat kagigireun ngagunakeun ilmu sirna bobot. Jebrot. Jurus balung besi ngahanca palipisan. Dan bae wigena masih keneh tahan. Manehna ukur ngagigeg. Bari gilek. Manehna ngabarengan gempuran pereupna. Rokaya. Wisena teh eleh cingceung ngagentak manehna ngelebat deui bari ngasupkeun jurus paksimui. Tapi sakali ieu mah wigena ngagentak nyangigirkeun badana plos gempuran pereup wisena ngageblos. Begituna rikat manehna luncat ka gigir bari narik deui leungeunna. Rokaya wigena nu memangna surti kana naon-naon nu bakal dilakukeun ku nu jadi lawan. Ku kituna srog manehna maju salengkah pikeun nutup pingejateun lawan. Nutu merapna kawisena kapaksa. Jadi ngaregog kandeg setengah hingjalan. Beda we tinu kapegat raratan. Dan bae ari hojahna mah teu nepi ka leungit. Ngagentak manehna ngajaul ka tukang. Pikeun nyingkahan pibahayaeun anu bakal datang. Tapi wigena oge teu cicingeun. Manehna rikat maju ngagunakeun jalan jero nu dibarengan ku dua pereupna ting Darius patutur-tutur. Tuk. Salah deui ngahanca sarta ngapentur hulu angen. Wisena ngahanju nusa terus ngagerung sarta teu pino gawe deui. Blak we manehna ngabebengkang. Montong gogoleran kawas bolon kunyuk. Wigena ngaheheh jeung serikeun. Males nu tadi meureun. Dumeh manehna disebut epes meer. Nyarita kitu teh. Wigena bari nyereudeg nu maksudna deuk ngagempurkeun dampal sukuna.
Tapi leuwih ti heula Wisena geus ngeuring jalmanten. Masa terusna ngajauh ka tukang pikeun nyalametkeun diri. Tong ngejahat deuleu kunyuk. Pikeunna nyorowok. Bari sabrut we manehna nyusul tepus ku gerakan muning dongkol. Badanna nyuruntul. Sedengkeun dua leungeunna geus manco ngarangkadak luhureun sirahna. Beda we ti tanuk muning sanggadulang. Wisena teu nembal. Bajurelat manehna nyingkrak cedak. Unuk Wigena diketig satakerna. Heut. Wigena nepi ka ngahanju sarta meh-mehan ti jongklok. Dan bae ari daya tahana mah tetela matak ngagekeun oge. Harita manehna kalah katerus we malik bari nyundulkeun sirahna deuk dipake nyatok gado. Anu dibarengan ku gerakan dua leungeun dihembatkeun. Deuk dipake ngagencet sirah ku tenggelan kepeng. Rokaya Wisena oge teu eleh gerak. Ngagentak sukatuhuna ditarik ka tukang. Gunakeun jalan luar. Geus kitu kilak manehna nyarong atuhu. Ngabarengan gerakan leungeun katuhuna. Deuk dipake ngababuk pepetean lawan nu beulah katuhu. Sedengkeun leungeun kencana geus ngapeset ti luhur deuk nungku punduk. Tapi tetela gerakan Wisena tuning mata kaget. Najan bener pepeteanana geus teu bisa disalametkeun deui. Manehna kalah ka malik, bare terus nyuruntul nubruk. Nu tumrapna ka Wisena kapaksa kudu ngajaul ka tukang. Bare terus ngoleabkeun badana ka gigir. Ngagunakeun gerakan sirna bobot. Rokaya saeutik oge Wisena teu kapalingan. Agentak manehna gilek nyerong nuturkeun posisi lawan nu ngabarengan gempuran peureupna deuk numrag dada. Tumrapna ka Wisena. Sakali ieu mah Wisena teu ngejat. Tapi ngagentak manehna mapag ku gerakan tumbak limpas. Tuh, warep Wisena ditahan ku dampal leungeun. Tapi harita keneh oge, warep kenca Wigena rikat ngadius nyusul tepus. Nu pikeun Wisena mah geus teu matak hese deui. Ngagentak manehna mapag ku gerakan pisang punggal. Tes! Digelang Wigena beunang digunting. Tuh, saterusna disusul tepus ku jurus balung wesi ngahanca dada. Curelat, tuh, tur katuh Wisena ditunjalkeun. Beset hulu angan. Wigena ngagerung, bari badana ngageblag ka tukang. Sarta sameh manehna bisa naon-naon. Jurus balung wesi geus ngagempur manten kana carehamna. Akhirna Wigena ngoceak, bari badana langsung ngagadebut. Nu antukna les bae manehna kapaehan ngajehjer teu inget-inget. Sedengkeun Bahajaetun kanca nu harita geus but-bet deui jeung Wiraboma. Dina derna neruskeun patelakna teh ditempokeun kalahka beuki campuh. Atuh gerakan Wiraboma najan bener pangawakan pecekrek, tapi dina suat sietna teh tuning mata lieur. Meh-mehan kawalahan menjadi lawan. Waktu Bahajaetun aya kesempatan ngadiuskeun panimpugna, Wiraboma rikat ngalegotkeun badana ka gigir nu dibarengan ku gerakan leungeun katuhu anu dirawelkeun ka gigir. Begituna bret kekemplong Bahajaetun geus teu bisa disalametkeun deui. Dihanca ku gerakan cakar monyet. Malah kampretna Bahajaetun nepi ka ngangkarawak kajembel ku Wiraboma. Aduh, kunyuk buruk sia. Mantong ngaruksak baju aing deuleu. Bahajaetun amarahna katurug katutuh. Sajabana ti ngarasa nyeri teh. Jeung kampretna deui nepi karangsak handapna. Hilak manehna malik. Yuk, jurusna ngadius deuk notog hulu. Nu tumrapna ka Wiraboma. Magentak manehna ngalegot. Bari badana langsung ngasupkeun jurus balung wesi. Bahajaetun ngagentak ngageser pikeun nyalametkeun iga burungna anu keur diancam ku benturan peureub lawan. Berehat leun katuhuna dihembatkeun ka gigir deuk ngahancap punduk. Tapi Wiraboma rikat ngajaul ka tukang. Bahajaetun ngagentak nyusul tepus ku gempuran jurusna deuk ngahanca dada. Tapi Wiraboma teh kesit. Mana rikat ngareundeuk dina ulin pamonyet nu ngajadikeun gempuran peureub Bahajaetun ngekeblos poos. Tumrapna ka Bahajaetun kapaksa
kudu buru-buru ngajaul ka tukang. Mun teu kitu, ulu angen manehna geus tangtu bakal jadi para beureup lawan. Kitu jeung kitu duanana pada meres tanaga jeung pangabisa. Lantaran itu ieu oge pada sungkan kabeunangan kudu jadi lawan. Geus bisa dipastikeun mun kabeunangan teh bakal ngarandapan mamala nu lain enteng-enteng. Sedengkeun wisena nu harita geus hasil ngaragrageun nu jadi lawana. Mana terus ngoloyong ka hanapeun tangkal kai. Deuk ngadon reureuh bari nyaksian nu jadi aki nu keur jojoh bitotama. Hebatna geus teu kudu dicaturkeun deui. Batu gede leutik nepi ka racleng kasepakan kunu galungan. Tatangkalan nu leutik nepi ka ting pletek potong ka irik. Mangka-mangka kaayaan di dinya teh taneuh beyedu garing kahalodoan. Begituna kekebulna nepi ka nyerebung ka luhur. Teu beda dihaseup durukan. Ngahalangan nu keur galungan. Beuki lila katempona beuki samar-samar. Antuk nama les bae jirim-jirimna teu katembong. Kanca dangu sadayana meh sawaktu jeung ngarong heapna Bah Jaitun katut wigena. Anggana oge jeung Lasmana harita teh geus daratang deui ka Lemah Putih ka Karajo ti Wado. Lain deui ngarasa bungaheunana dumeh kasampak teh keur ngarumpul. Pang-pang nama mireungeuh Arya geus aya deui di Lemah Putih. Lantaran Aki Tirtaguna dibantar ujug keneh, maksud mah harita keneh oge, anggana deuk terus init deui. Moal kapalang capek, ongkoh geus ngarasa sono deui kanu jadi indung jeung kanu jadi aki. Ngan barang anggana nanyakeun wigena, cenah keur kalaluar. Bareng jeung Wiraboma. Begituna leos bae, anggana init maksudna deuk nyusulan wisena. Dek dibawa ke bantar ujeg. Geus rada anggang ti imah tacan kapanggih keneh bae. Begituna heg anggana gerak-gero tapi luput taya nu nembalan. Ai, naka mana cenah? Anggana gerentes di jero hatena. Ras inget kana kabiasaanna Wiraboma sok gagalacangan di luhur tangkal. Begituna heg anggana tetanggahan. Rada jauh meureun daluntana teh. Cobalah deuk ditempo ti luhur. Anggana gerentes deui. Bari sret manehna mesat hoe talagana. Pangleler ti Aki Tirtaguna. Sakali ditunjalkeun kana taneuh ge belesat bae. Anggana ka luhur bari ngagunakeun gerakan sirna bobot. Kukituna dina ngalayangna teh bangun hampangeunaker. Crek manehna kana dahan kai nu ngaran kadak. Ari ret manehna kabelah kaler. Ujug-ujug katembong aya nu meledug ka luhur. Teu beda ti haseup ngelun. Mana horeng ke kebul taneuh garing anu ditimbulkeun ku nu keur galungan. Sidik nu saurang mah pangawakanana pecekrek leutik. Alah, masalah deui Aki Boma tah. Anggana ngagerentes. Sarta teu ngengkekeun deui belesat bae. Anggana kahandap muru kanu keur galungan. Persis pisan datangna teh ka tengah-tengah nu keur patelak. Mangkaning harita teh duanana keur ting belesat pada deuk narajang. Bah Jaitun keur nyuruduk ngagunakeun gerakan muning dongkol. Sedengkeun Wiraboma keur nyuruntul mapag lawan ku gempuran jurus balung wesi. Tahan heula Ki Boma. Anggana nyorowok. Bari ngahadangkeun dua leungeunna kagigir. Ngabendung gerakan nu keur padungdung ku gerakan tumbak limpas.
Tapi memangna itu iya geus pada katalanjuran. Nu akhirna jebrod. Dua panarajang jadi ditande sagemlengna ku anggana. Wiraboma katut Bahjaetun pada ngagerung. Pedesat balik deui ka tukang. Blek. Itu ieu pada ngabebengkang. Sedengkeun anggana tetep ngajega dina tempatna. Aduh, hapunten Aki. Anggana ngagero bari ngagentak muru Wiraboma. Kitu deui Wisena teu sirikna ti babaranting muru nu jadi Aki. Bari teu sirikna ngajerit. Canganga. Duh. Hebat Ujang. Hebat. Wiraboma bari humarurung. Tapi ari pasemon mah ngadadak ngagebrai dieusi ku kabunga. Muhun Aki. Duh, hapunten Aki. Anggana pok deui sanduk-sanduk. Mohon. Cenah naon jaru. Teteh lah hebat geuningnya. Loh, inju Aki teh. Wiraboma keukeuh ngebrehkeun pamujina bari ugal-ugil deuk hudang. Sanes patelak sareng saha Aki teh? Anggana nanyakeun bari ret ka Wisena. Nya musuh atuh jalu. Manehna teh deuk ngajorag ka Lemah Putih. Sanes bade ngajorag Aki teh. Tapi deuk aya nu dianjangan. Bahjaetun nu harita keur ugal-ugil maksakeun deuk hudang gancang nempas. Anggana ngalieu ka palebah Bahjaetun. Kakara Sidik. Lawan Wiraboma teh pada geus aya umur. Begituna gancang ku manehna diburu deuk dibantuan sina hudang. Dupi Aki teh di mana gitu panglinggihan teh? Anggana nanyakeun mereka kue nyangkeh pundak Bahjaetun. Aki teh Cipager Agung datang ka dieu teh itu kadua murid. Maksud teh bade ka Lemah Putih. Bahjaetun nembalan bari humarurung ret kawigeunna anu harita kakara ngulisik tina kapaehanana. Bade ka saha? Bade ngadongkapan anggana. Nyaeta Aki teh maksad mah bade maluruh jalmi nutos gana-gana mahala murid Aki. Gitu. Kapan abdi nu wasta anggana teh Aki? Ujang. Aduh. Atur nuhun atuh ditepangkeun. Bahjaetun miheulaan ngasongkeun leungeunna ngajak sasalaman. Bari hate mah ujug-ujug kabek ku pamuji. Yen bener we nu ngaran anggana teh hebatna lain sisiwo. Oge mun dititenan umurna masih keneh ngorapisan. Sanes dupi nutos mahala murid Aki teh saha gitu? Anggana nalengteng. Ka saha mah Ujang. Mung harita teh waktos patelakna sareng murid Aki. Manehna teh nyabit-nyabit jenengan Ujang. Malah pangnem patelak oge. Dumeh disangkana murid Aki teh kalebet komplotan Ujang. Kitu tah Kasep. Ieu margina nu mawi Aki teh ayeuna aya di dieu. Bade maluruh ka Lemah Putih. Bahjaetun mereka terangan sakadarna. Sahanya memang aya cecebeun ka abdi teh Aki. Namun da abdi teh teu acan tiasa nangtoskeun saha-sahana. Bilih lepat. Anggana bari terus ngahulang. Jalmina mah nu buntung pananganana semet sikuna anu palih katuhu. Wigenna nu harita geus inget terus nyampeurkeun ka dinya nemrong ngajelaskeun. Nu buntung pananganana semet siku.
Moal kitu Surabonang. Anggana bari ngareret ka Wiraboma anu harita nyamperkeun kadinya babarengan jeung Wisena. Nya moal lepat ujang. Nu buntung leungeunna mah ngan Surabonang. Oh sumuhun tangtos manehanana. Bargi cenah disebatna harita teh bonang-bonang kitu. Bah Jaitun ngahaminan. Memang leres manehanana nu ngamusuh ka abdi teh. Anak kitu mah moal lepat deui. Nutos mahala ka murid aki teh Surabonang. Anggana ngayakinkeun. Namun da nu dipaluruhna mah nu sepuhna. Oh manehna nu harita ngabongohan murid aki teh. Betalakuna teh teu beda we ti hayam lisung. Ari patlakna mah harita teh sareng nu buntung leungeunna. Ngan nya eta sabot ragot keneh dibongohan ku baturna. Dugi we ka ngajehjerna. Nu akibatna teh tatu di jero badan nu hese naker diandonganana. Masalah deui teh guruna si Surabonang ngaranna Siladuni. Wiraboma ngajelaskeun. Tah eta nu dimaksud ku aki teh ujang. Namung neme oge dugi ka palih dieu tos aya nu ngabageakeun. Begitu teh mah ya lepat aki keneh pangangguran betungar tengor. Hapunten we kesepuh. Bah Jaitun saterusna sanduk-sanduk ka Wiraboma. Bari song we manehna ngajak sasalaman. Sarengeh manehna seuri. Ya sami-sami kuring ge nyohonkeun dihapunten. Rumaos geus gedebug. Da ieu atuh da. Tarang duwi kabuncunur kieu. Wiraboma males ngahehe. Krewek kana leungeun Bah Jaitun. Geus kitu song deui sasalaman jeung wigena. Itu ieu pada ngelubarkeun kasalahan-kasalahan anu memangna lain dihaja. Nya kitu deui Wisena teu tinggalin. Nyolongkrong kanu duaan. Sanes dupi ayeuna kumaha pamaksadan aki teh saterasna. Nah bade langsung maluruh Surabonang. Anggana nanyakeun. Dupi pademukanana teh di mana gitu ujang? Di lemah neundeut. Di dieu mah kantu norobos we kapalih dinya. Anggana bari nunjuk. Namun saya malah urang karompok we heula. Margi bawi araos abdi mah Bahladune teh tangtos bakal ngurunyung ka Lemah Putih. Anggana neruskeun carita anak-anak, ngajak ka Bah Jaitun supaya nyimpang heula ka imahna. Tah, nya mending ge ka Lemah Putih heula. Bari ongkos supaya wawuhan we heula jeung nu sejen. Maklum geuning ari bantrok jeung nu tuawuh teh. Sok aya sesekelanana. Wiraboma ngahaminan pangajak Anggana. Bari nyerengeh ka Bah Jaitun. Kitu sae atuh. Ongkoh kuring di daerah ieu teh. Sasatna tumamu keneh. Bah Jaitun teu mungpang. Geus karuhan kitu mah bring bae sarerea ari di tidinya. Wiraboma jeung Bah Jaitun ngarendeng ti hareup teu jiga-jiga jeung urut maru. Bari sajeroning laleumpang teh ngobrol bangun nu pogot naker. Atuh wigena jeung Wisena nya kitu keneh. Ditempokeunana teh mani uplek. Anggana ngan ukur nyaksian. Baguna mah ngarasa era parada deuk ilubiu ngobrol teh. Lantaran ngadenge obrolan Bah Jaitun mana horeng keur nyaritakeun manehanana. Dipuji bebeakan. Cenah sakitu masih ngora naker teh. Ari wosena mah lain deui hebatna. Kakara cenah. Bah Jaitun mah ngarandapan patelak jeung hiji budak ngora anu sakitu tangguhna. Buktina harita teh beunang disebutkeun ditarajang kuduaan sakaligus. Tapi kanyataanana kalah ka maranehanana nu ngadon ngajaloprak ngebengkang.
Nu akhirna Bah Jaitun terus we tetelepek nanyakeun nu jadi guruna Anggana. Saha cenah ngaranna di mana padumukanana. Ku Wiraboma saeutik oge teu dikilungan yen guru Anggana teh ngaranna Aki Tirtaguna nu ayeuna padumukanana di Cibulan. Cenah asal muasalna mah ti kampung Parahulu daerah Malangbong. Ke. Tirtaguna nu jangkung-jangkung guru kitu. Bah Jaitun nanyakeun bari ngariuk kaget. Pugu baheula geus kungsi wawuh. Oge bener, lemurna teh deui di Parahulu. Yes, eta kena kitu Aki sareng ajeuna. Wiraboma malik nanya. Oh, kan tenan we atuh. Opa mah laras mah. Tirtaguna ti Parahulu. Duh, paengan teuing atuh. Jalmi eusi atuh Kang Tirta mah. Kapungkur oge tos langka pitandingeunana. Bah Jaitun kontan ngebrehkeun pamujina. Mohon ajeuna mah malah ayeuna oge nuju aya di Lemah Putih kan nyaeta nuju nyaba heula ka Bantar Ujeg. Kitunya. Duh, kaleresan atuh. Bakal tiasa tepung. Bah Jaeni lain deui giakna bakal bisa papanggih jeung mitra baheula. Dina anjogna ka imah, Bah Jaitun katut wisena terus we wawawuhan jeung Bah Jaeni kidipa katut Arya. Bari darak-dak we ku Wiraboma didongengkeun kitu maksud Bah Jaitun katut Wiguna teh matak daratang ka Lemah Putih. Lantaran maksud tadi oge Anggana teh deuk ka Bantar Ujeg. Tekung sila deui oge beral bae arinit deui katilu wisena. Lempangna rurusuhanaker sieun kapentingan di jalan. Puguh kaayaan harita teh poena geus nyedek kaburit. Mangka-mangka jalan nu diambahna teh paroek ku tetangkalan. Dedeleuan teh geus mimiti remeng-remeng. Kurang-kurang apal mah matak ti tatarajong. Kancadang sanyana mah Aki Tirtaguna di Bantar Ujeg teh betaheun keneh. Najan didatangan ku Anggana oge moal buru-buru mulang. Bakuna mah samemena bisa niiskeun pikir. Ngan orok kaya ku ngadenge dongengna Anggana nu nyaritakeun tina perkara Bah Jaitun. Jadi matak nimbulkeun kapanasaran oge. Bakuna mah geus hayang geura papanggih jeung urut kawawuhan baheula. Kukituna isukna oge brawe Aki Tirtaguna mulang ti Bantar Ujeg. Initna dibarengan ku Bah Mujahid ngan Ambu Surti nyaeta indung Anggana. Candaekeun milu betaheun keneh di Bantar Ujeg. Atuh Anggana teu milu balik harita. Sonohon keneh kanu jadi indung. Ongkoh deui maksudna Anggana deuk terus nganter heula wisena ka Cikuda. Jadi manehanana mah moal langsung ka Lemah Putih. Sanes aya 2-3 poena di Bantar Ujeg. Isukna deui oge beral bae Anggana katut nuduaan. Arinit ninggalkeun Bantar Ujeg langsung deuk ngajugjug ka Cikuda. Mangka-mangka di jajalanan nu harita keur disorang teh aya deui nu keur lumaku. Nyorangan bangun rusuh nu tayalian ti Maruti. Maksudna deuk ngintip-ngintip Anggana. Lantaran manehna masih keneh ngarasa panasaran tea. Inditna ngahaja teu bebeja heula. Boh kabah Kendan, boh kabah Mudasir. Lantaran pamikirna geus tangtu moal diidinan. Puguh duanana oge nyangsrikeun keneh yen Maruti teh can puguh bisa ngaragerageun Anggana.
Harita kabeneran naker ari prok teh mok prok dinusuni pogo we pikeun Maruti mah teu beda we tinu nimu manggih. Tapi najan kitu make rada ngaregog oge lantaran tetela pilawaneun teh jumlahna aya 3. Bakuna mah sieun dikarepuk. Sabalikna anggana ngan ukur ngareret we kalesmana jeung kawisena supaya malundur. Geus bisa dipastikan tangtu bakal timbul riributan nitenan budi parangina Maruti geus beda perongosna. Dah beneran dulu ayeuna papanggih deui jeung dewek bogo si laing teh tadi nama dek dijorag kagogobrogna. Maruti nyaritana ujug-ujug suga we. Gitu kara. Ngadeg aya naon gitu Maruti. Anggana api-api nu balilu. Kataya manehna nyampeurkeun lalaunan. Sedengkeun Lesmana jeung Wisena tetep caringcing di tukang. Nurut kana isarahna anggana ulah pipilueun. Beh, teu perlu tatanya deuleu. Tang tugas ngarti. Lantaran lain bolon si laing teh. Maruti nyentak. Nah, atulah bari jeung popolotot Maruti. Andi kata yang dibalangkeun deui gitu. Pok-pokan anggana lain deui matak nyentugna. Setan sia. Paling-paling babatok sia tah nu ku aing ditarok ku bedog. Maruti ujug-ujug ka udal we amarahna. Ku kituna teu talangke deui seret bae manehna mesat bedog langsung disabetkeun ka anggana. Lantaran nurutkeun pangalamanana dilawan bari lemor mah anggana teh kacida beratna. Ku kitu teh mah geus karasa uyah tarasina. Ulah babari ngamak atuh Maruti. Matak tereh wisan. Anggana ngahehe ngaheureuyan. Berjurelat manehna luncat. Seret manehna mesat howe talagana. Langsung disabetkeun dipake nakis bedog. Montong ngecebrek bae sia. Dipegatkeun sia tah. Ayeuna oge beung tek waing. Maruti beuki ka udal amarahna. Klebat. Bedogna diheumbatkeun ti gigir. Nyerepet bener-bener dek ngagelencengkeun sirah. Anu tumrapna ka anggana ngagentak ngareundeup ngagunakeun gerakan kunyuk nyumput. Hiu, trang. Gerakan bedog dihadang ku hoe talaga. Nepi ka ngaluarkeun sora teu beda we. Ti beusi diadu pada beusi. Bareng jeung eta semrut. Jurus paksi muih. Nu diwangun ku leungeun kenca ngadius dek nobros hulu angan. Tapi Maruti teu cileureun. Gagentak manehna mundur. Bari satekah polah nyabetkeun bedogna dek ngahanca cangkeng. Rokaya. Anggana kalah ka maju. Bari kilak nyero ngatuhu ngabarengan gerakan itu koena dek dipake ngahanca bedog. Ngan bae Maruti rikat naker narik deui bedogna. Saterusna diheumbatkeun ka handap dek dipake meulahkeun sirah. Nu tumrapna ka anggana ngagentak ngareundeuk kelat kabelah kenca. Bari ngababukeun hoe talagana. Cedak. Teu salah deui ngahanca bincurang. Aduh. Maruti ngagero bari ngajarete teu beda we ti kuda ngadat. Sabot kitu. Gagentak anggana nguliwed ka tukang Maruti bari langsung ngaheumbatkeun hoe talagana. Cedak. Teu salah deui ngahanca sirah Maruti. Manehna ngagerung bari badana meh-mehan ti jongklok. Ih, mantong epes merah tuh Maruti. Anggana nyorobok. Bari paparahna mah dek ngahanca deui sirah Maruti ku itu hoe. Oro kaya tumrapna ka Maruti moal mikeun upama sirahna kudu digebug deui ku hoe talaga. Begituna kakara ngahiuk oge diheumbatkeun Maruti ngagentak luncat ka gigir bari langsung ngagilek 80 derajat. Hiu. Bedogna disabetkeun ti gigir. Dek meulahkeun sirah. Kilek terang. Bedog Maruti awar deui jeung hoe talaga. Anu tumrapna ka Maruti nepi ka ngaranjug. Lantaran dampaleungeunna nu keur nyekel bedog teh karasana nareptep teu beda we ti nu ngeupeurseuneu. Tapi najan kitu, gerakan manehanana saeutik oge teu kaneg. Klebat, bedog deui nyampeuk deui. Hiu. Hoe talaga dipake nakis. Plos, teu bisa ngahanca sasaran
lantaran gerakan bedog maruti sak ilatna keur robahna. Lebat. Ayeuna mah nyampek ti gigir. Jurelat. Anggana pindah tempat. Bari nyebetkeun deui hoe talagana. Plos. Deui hoe talaga ngan ukur bisa ngahanca angin. Sabot gitu. Hiu. Bedog maruti nyerepet ti belah kenca. Seret. Anggana ngagentak mundur salengkah. Bari ngadoyongkeun badana ka tukang. Hiu. Trang. Bedog maruti ayeuna mah teu bisa leupas tina inceran hoe talaga. Kulawit. Saterusna hoe talaga gerakanna robah deuk ngababuk hulu. Tapi maruti rikat ngareundeup bari ngarojokkeun bedogna ka hareup. Ijiranana teu nanaon kabeunangan sirah oge asal manehna bisa hasil nobroskeun hulu angeun lawan ku congo bedogna. Tapi anggana oge memang ngabogaan ijiran sarta hitungan. Ngagentak manehna ngoleabkeun elmu sirna bobot heat pelentrang. Bedog maruti kabeunangan deui sarta sakali ieu mah karasana ku maruti leuwih hebat tinu geus-geus. Eta we manehna nepi ka ngejat bari kekerepengan. Tapi ari bedogna mah masih keneh pageuh dicekel. Alhamdulillah kanca cak. Dicarita urang Tunda dihanjuang siang teunden dihaneuleum cieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.